Lencang kanan, tangan kanan ke depanin, gerak. Bagus. Si Kecap kemana? Si Kecap teh punung. Punung kunaon? Ku pamajikana. Ku pamajikana. Ku maneh lain? Lain kurang ku pamajikana. Aduh, kamu ini. Saya itu. Bribtu Ihin. Siap, Komandan Kerman. Pimpin barisan. Kira, Bribtu Ihin. Cek, milu kan dia. Brib ka Ici. Siap kita leungeuna, siap kita cendeuna. Istirahat di tempat, gerak. Yuk. Kumaha istirahatnya betul? Sekarang beli gehu ke warung biar ada konsumsi. Siap, Komandan. Laksanakan. Siap. Komandan Ihin. Komandan. Bribtu Ihin. Siap, Komandan Kerman. Kamu ini. Saya itu kembali ke barisan. Bagus. Kieu barudak. Kusabab pamuda-pamudi nu datang nangantak kieu. Wayahna ieu bewara, ieu pancen kumangkara mandek di bewara tuh. Ieu gorombolan teh geus mulai datang ka lemur urang. Wayahna Bribtu Ihin, Bribtu Ujang, Bribtu Dani kudu siap ngalawan datang na gorombolan. Pokona lamun disogok ku duit teu meunang ditarima kartos. Siap, Bos. Kamu duitna gede, loba. Lamun gede bebeja heula. Lamun gede mah urang pikiran. Anu tanah hasil tatanen ulah dibikeunan ka gorombolan. Sabab engke tanah urang dibelian dijual ka urang deungeun dijadikeun proyek pambangunan, ngaruksak kana jalan-jalan, ngaruksak kana ideologi. Kaharepna pokona mah lamun boga budak lulus sakola pangmelikeun baju minimarket. Cenah gawe we langsung di minimarket. Ta eta salah, eta nu salah. Pemuda-pemudina ulah dilesotkeun tinu tatani. Kudu dididik